Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kanggo pamirsa sadayana, sim kuring ieu bade ngadugikeun sawarta warta anu kajantena dina sababaraha bulan Kapeungeur. Lalaki maut sanggeus kacilakaan di Jalan Industri Pasir Gombong Cikarang Utara dekat RS Sentra Medika Salasa 24 Januari 2023 sakirana pukul 3:30 sore. Korban lalaki AHS umur 40 tahun, warga Perum Puri Mutiara Indah, Karangraharja, Cikarang Utara. Nyetiran motor Vario T582 genep HU warna bodas ti arah Pasir Gombong nuju ka SGC. Rek nyalip sarta murak sarta digelengkeun. Korban tatusarna sarta maot di tempat. Kasus ieu ditangani Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Rupina sakitu warta anu parantos ngadugikeun ku sim kuring kapayeunun pamirsa sadayana. Mugia ieu warta kanjeun kanggo mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.